Qala Allahu Ta'ala parantos ngedawuh saha Allahu Ta'ala fi suratil Ahzab dina surat Ahzab wa idza sa'altumuhunna di mana-mana naroskeun atanapi nyuhunkeun anjeun kabeh ka nisa maksana maka istri Nabi mataan kana hiji banda hiji perkara aya sayan tegas nama hiji perkara atanapi hiji sesuatu keperluan min alatil baiti dina pirang-pirang parabot imah fasaluhuna maka kedah nyungkeun anjeun kanisa ka istri-istrina Nabi miwarai hijabin di pangkeureun hijab maksudna mah tong ninggal aya satrin tegas nama kedaya tutup-tutup yasturkum anu nutupan anjeun kabeh anhunna ti itu nisa wa yasturuhuna sareng nutupan hijab ka itu nisa ka istri Nabi ankum ti aranjeun hartosna teu kenging pameget ninggal langsung istri Kangjeng Nabi. Wa qala ta'ala sareng parantos ngadawuh Allah Ta'ala di surat An-Nur dina Al-Qur'an surat An-Nur kul wartoskeun ku anjeun ya Muhammad lil mu'minina kasakur-sakur jalma mukmin lalaki ya kudu meuremkeun kudu nahan kudu nundukkeun eta jalmi mukmin min absorihim tina paninggalna tina socana ay amat tegas nama tina perkara layahilu anu teu halal lahum ka eta jalmi mukmin naon nadruhu ninggalna perkara anu teu halal. Jadi kedah ngaraksa urang diparentahkeun ku Allah supados ngaraksa soca. Wa yahfadu sareng kedah ngaraksa ieu jalmi mukmin furujahum kana parjina mukmin ay amma tigesna mah tina perkara la yahilu anu teu halal lahum ka jalmi mukmin naon fa'luhu migawena perkara anu teu halal ku eta parjina maksana mah jinah. Zalika ari nahana pandangan sareng ngaraksana parjina jalmi iman eta azga langkung sae ay khairun tegasna malangkung utami langkung sae lahum pikeun jalmi mukmin innallaha sasunari Allah eta khabirun jat anu maha waspada anu uninga Allah kana sagala bima kana sagala perkara yasnauna anu dipidambel ku soca sareng parjina eta jalmi mukmin atanapi sabalikna maksudna Allah ngaraksa uninga waspada kana perbuatan-perbuatan tina paninggal anu digunakeun ku teu halal atanapi parji digunakeun ku mindamel perkara anu diharamkeun ku agama. Aya bil absori tegasna kudu ngaraksa jalmi. Aya bil absori tegasna mah Allah uninga kanu pagaweana perkara anu teu halal ku paninggalna ku socana jalmi mukmin wal furuji sareng midamel perkara anu teu halal ku parjina jalmi mukmin paywazihi maka bakal ngabales Allah ka jalmi mukmin kumargi midamelna dosa soca sareng dosa parji alaihi kana padamelan dosa itu jalmi mukmin. Maksudna mah jadi setiap perbuatan dosa nu ngalibatkeun soca sareng parji Allah uninga jeung Allah bakal ngabalas bakal nyiksa lamun urang milampah perkara anu teu halal kanggo soca sareng parji.
Wakul sareng watoskeun ku anjeun hai Muhammad lil mukminati ka jalmi-jalmi mukmin istri. Janten salian wasiat Allah ka Kangjeng Nabi anu kedah disampaikan ka umatna supados ngajagi ka kaum mukmin lalaki. Allah ge wasiat ka jalmi mukmin istri yaghdudna supaya eta mukminat teh nundukkeun min absorihinna tina socana. Ai ama tegasna mah nundukkeun tina perkara la yahilu anu teu halal lahunna pikeun jalmi mukmin naon nadruhu ninggalna perkara anu teu halal. Wa yahfadna sareng kedah ngaraksa mukminat furujahunna kana parji-parjina. Ai amma tegasna mah tina perkara la yahilu anu teu halal lahunna pikeun mukminat naon fa'lahu midamelna perkara anu teu halal biha kalawan ngalibatkeun parjina sapertos zina tanapi anu lebih rendah di zina sapertos nembongkeun aurat. Jadi urang kedah waspaos. Allah maha uninga, Allah bakal ngabales karena setiap tindak tanduk urang dina berbuat dosa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Kangjeng Nabi ngemutan tina dawuhanana, an-nadratu ari tempoan teh atanapi titingalian teh maksana meningalian teu halal eta sahmun sapertos jamparing atau anak panah masmumun anu diracunan min syahami iblis tina jamparingna iblis laknatullah. Jadi soca teh lir ibarat mesatna anak panah, ngebelesatna anak panah anu diracunan anu bagian tina jamparingna iblis laknatullah. Paman taroka maka sing sajalma anu ninggalkeun kana nadroh anu titinggalan teu halal. Ai nadroh tu tegasna mah kana tetempoan khaupan karena arah-arah sieun eta jalma minallahi ta'ala ku Gusti Allah. Ai ghadabihi tegasna mah sieun dibanduan ku Allah. Atahu maka Allah bakal maparinkeun ka eta jalma nu ngaraksa socana. Saha Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala imanan kana bakal dipaparin jalmi nu ngaraksa kanu paninggal teh kana iman yajidu anu manggihan itu man kana iman teh halawatahu kana nikmat atau manisna iman. Air imani tegasna mah manisna iman fi qalbihi nu aya dina hatena jalma-jalma anu ngaraksa kanu soca. Wa qala Isa alaihi salam sareng parantos ngadawuh Nabi Isa alaihi salam, iyakum kudu sarieun anjeun hai manusia wa nadrata kana paninggalan anu haram. Hai eta ku tegasna kudu takwa kedah sieun anjeun. An-nadrata kana paninggalan anu haram. Painaha maka saestuna tatempoan nu haram atau ninggalna nu haram eta tazra'u sok numbuhkeun aitan butuh tegasna manimbulkeun fi qalbi tina hatena syahwatan kana syahwat. Wakapa maka cukup biha ku eta paninggal nu haram teh fitnatan kana sok nimbulkeun fitnah. Tadian nimbulkeun syahwat pandangan oge sok nimbulkeun fitnah karusakan maksudna dieu mah. Wa hadzihil jumlatu sareng ari jumlah ieu kalimat eta fi'lun didamelna tina fi'il wa fa'ilun sareng fa'il wa tamyizun sareng jadi tamyiz. Aya sapalina kisah Kangjeng Nabi Daud nu diriwayatkeun ku Sa'ad bin Jubair. Wa qala sareng parantos ngadawuh cumarios Sa'adun ibnu Jubair, Sa'ad bin Jubair, innama kanat saesunatos kajantenan naon fitnatun fitnah Daud alaihi salam ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi aya kisah telah terjadi
kerusakan fitnah ka Nabi Daud. Min ajli nadarti gara-gara Nabi Daud kaganggu ditinggalanana. Min ajli nadrati karena arah ditinggalan. Ruya parantos diwarayatkeun ana Daud saestuna Kangjeng Nabi Daud waqa'a tumiba teu sengaja Nabi Daud basaruhu naon basaruhu paninggalan Nabi Daud ala imraatin ka hiji istri Auria bin Hanan, istrina anu mangrupikeun istrina Auria bin Hanan. Suatu ketika Nabi Daud ninggal bari ninggalna teu sengaja ka hiji istri nu aya di zamanna. Nu eta istri teh terus kagungan caroge namina teh Auria bin Hanan. Pamala maka resep ujug-ujug resep teh Nabi Daud. Naon qalbuhu hatena Nabi Daud ilahi ka eta istrina Auria teh. Walaisa sareng teu aya lahu ka Kangjeng Nabi Daud fi haza tina ieu ninggal anu teu sengaja teh zanbun teu dosa. Jadi teu dosa ai ninggalna teu disengaja mah. Albatata sama sekali teu dosa. Ama wuqu basarihi anapun ari tumibana paninggal Nabi Daud alaiha ka eta istri bi ghairi qasdin bari teu aya maksud atanapi teu disengaja. Palaisa maka teu aya ieu ninggalna istri teh bidan bin hiji padambelan dosa. Jadi teu dosa mun ninggalna teu disengaja mah. Wa ma husul meli sareng anapun ari hasilna condong hate. Akibat nadri akibatna paninggal palaisa aidon maka henteu oge dan bandosa. Jadi resep kusabab ninggal ngalangkungan soca oge teu dosa. Resep timbul resep gara-gara ninggal, timbul cinta gara-gara ninggal. Di anal maila kunaon di anal maila magi resepna hate hiji pamegat ka istri eta Nabi sapalihna eta laisa fi wasihi sanes aya dina kawasana Nabi Daud. Jadi resepna hiji pamegat ka istri atau sabalikna teu dosa. Eta mah di luar kekuasaan manusia. Naluri keur manusia resep kalawan jenis. Palaisa maka yaitu resep ka istri eta mukallafan anu diperdih dituntut dosa bihi ka Nabi Daud. Palamma maka samangsa waqa'atumi ba atau timbul fi qalbihi dina hatena Nabi Daud. Naon mahabbatuha mika cintana Nabi Daud ka istri Auria bin Hanan. Tolaba maka nyungkeun maka nyupri Nabi Daud min Auria ka mang Auria ka Auria ka sahabatna teh faqala maka nyarios ya Nabi Daud lahu ka faqala maka cumarios atau nyuhunkeun lahu ka Auria saha alaihi salam Nabi Daud alaihi salam ungzul hei Auria serahkeun ku anjeun anjeun kudu nyerahkeun masana mah kudu nalak anjeun an imaratika ti isti anjeun waqfiluha sareng kaula anu bakal nanggung anu bakal nganafahan anu bakal ngajaga atau nyukupan istri anjeun sabadan anjeun nalak istri anjeun. Pastahya maka izin ngaraos izin saha Auria ayan zidahu kana nolakna pamudut Kangjeng Nabi Daud. Watolaqoha maka nalak akhirna mah Auria teh ka istrina. Wa kana zalika terus ditolak ditikah Kangjeng Nabi Daud. Wa kana zalika sareng hal sapertos kitu masrahkeun istri ka pameget nu sajen kada kalayan maksad supados langkung sae eta jaijan diwenangkeun fi syariati Dauda dina syariatna Kangjeng Nabi Daud. Jadi dina syariat Kangjeng Nabi Daud mah
kengengkeun kapungkur mah lamun urang resep ka hiji istri heuk carogena teh satuju kumargi pertimbangan kasayan, contohna carogena teh teu damang, teu bisa nganafkahan, terus aya nu nyungkeun ku pameget nu sanes terus dicerai terus ditikah tina syariat Kangjeng Nabi Daud eta teu jadi dosa. Mu'tadan tingkah nu tos jadi kebiasaan deui zaman Nabi Daud mah mun aya nu kitu teh bima dina perkara baina amatihi anu aya ti anu kajadian ti umatna Kangjeng Nabi Daud. Goer muhilin bari henteu matak jadi aib, teu jadi matak cela bil maruwati kana kahormatanna hiji kaum atau kehormatan Nabi Daud. Makana maka aya kalakuan atau kebiasaan eta yasalu nyuhunkeun sahabat duhum sapalihna jalma ba'don kanu sanes ayan zula supaya nyerahkeun ieu ba'don atau hiji kaum ka anjaujatihi ti istrina eta ba'don diserahkeun ka kaum nu sanes atau ka jalma nu sanes bata jawajuha maka terus nikah eta sapalihna kaum teh ka mantan atau ka istrina idza ajabathu di mana ngagetkeun atau keresaeun eta zaujah ka ba'duhum ditikah. Hazari perkara maksudna mah kengingna nikah istri sejen wa in kana sareng sanes kabuktian ieu haja teh jaizan wenang fi dhahiri syariati tina dhahirna atau tata hukum syariatna Kangjeng Nabi Daud ila angin annahu sanyana kalakuan eta teh la yalku teu layak teu sae teu pantas eta kalakuan teh sanaos diwenangkeun ditarkia karena naon ninggalkeun eta syariat kebiasaan ngawin pamajikan nu sejen eta afdalul langkung utami tapi langkung sae mah ulah. Walidzalika kumargi kitu atabahu maka nyela atau mencela sa Allah ala zalika kana pada mala Nabi Daud ngawin istri Auria. Sumain saterusna kalakuan tolaba nyunkeun sa Dawud Kangjeng Nabi Daud imra'atan Auria ka istrina Auria li Syirin. Tah nyungkeun kitu teh Kangjeng Nabi Daud nikah istri Auria teh eta mangrupikeun rahasian Allah. Ya'lamhu nu uninga Allah ya'lamhu anu uninga kanu eta rahasia teh sa Allah Ta'ala wa huwa sareng ari Allah wa huwa sareng ari rahasiana anu uninga mung Allah anu sanyakon laman tajawaja samangsani ka Nabi Daud ka istrina Auria atat maka nyumpingkeun maka ngalahirkeun ti istrina Nabi Daud tadi ditikah lahu ka Nabi Daud saha Sulaiman bi Sulaiman alaihissalam dina pertikahan teh kenging lahirlah Nabi Sulaiman fahia maka ari istrina Nabi Daud ta Auria teh istri Auria teh eta ummuhu anu jadi ibuna Kangjeng Nabi Sulaiman. Jadi tina pernikahan jeung mantan istri Auria lahirlah Nabi Sulaiman. Barakallah, mudah-mudahan manfaat.